Baduy jeung segala kaendahan anu dipibogana. Video ieu mangrupakeun carita arurang salami di Baduy. Kadu ketuk hiji jadi permulaana. Alamna nu asri tur ngabebenjokeun panon mata kuaas kana hate, ninggalkeun kesan nu jero dina hate. Lalaunan tapi pasti untayan tali eta rarobah jadi tas koja. Sakumaha oge untayan benang warna-warni robah jadi kain tenun nu kacida endahna. Jeung oge rupa-rupa motif kabentuk dina kain tenun eta. Kain tenun miboga rupa-rupa ukuran. Ti mimiti nu alit dugi kanu aragem, atawa ti mimiti nu leutik dugi kanu badag. Aranjeuna geus tarampil ngalakukeun ieu. Kusabab geus dilatih sareng tos biasa ti masih aralit keneh. Urang Baduy utamana awewe atawa istri tiasa ninun. Kain tenun mangrupa salah sahiji souvenir khas Baduy. Seueur wisatawan lokal sareng wisatawan asing ti sagala macam nagara anu resep kana kain ieu. Jeung salian dijual, kain tenun oge dipake pikeun sapopoe. Alam Baduy masih asri pisan. Urang Baduy nyaah pisan ka alamna jeung bener-bener miara kana alamna. Jadi teu heran alam Baduy masih asri. Katambah teu aya kendaraan bermotor di wewengkon Baduy, nu ngajadikeun hawa di Baduy masih asri. Biasana awewe atau istri di Baduy luar make baju saperti kabaya hideung, sedengkeun kahandapna make kain Baduy nu miboga warna biru jeung hideung sabagiru. Aranjeuna oge ngagem perhiasan emas dina bentuk pinggel sareng kalung. Biasana penduduk Baduy ngagunakeun emas pikeun nyimpen duit maranehanana. Kawas duit panen atawa ngajual souvenir. Alasanana lamun emas bisa disimpen dina jangka panjang. Samantawis lalakina mah biasana make baju jeung calana hideung-hideung jeung kain Baduy biru hideung jadi totopna. Urang Baduy oge ramah pisan. Jeung salami arurang ditu ngarasakeun yen aranjeuna narima ayana arurang di dinya. Arurang oge nampi seueur pisan pangalaman sareng carita ti aranjeuna. Seueur hal anu hese dileungitkeun.
Nyanyi, nyanyi. Alhamdulillah. Zaman saya kecil nggak kayak gini mainan, udah mobil-mobilan beneran. Cuma ke sekarang udah, ya mungkin di agak dalam ada memang sih. Di agak dalam mungkin ada. Hatur nuhun Baduy, pikeun sadaya kenangan indah ieu.